Asup sakola teu parugu, ahlang barudak bekiripu, diwara hese loba kana hape. Tititah sholat berjamaah, dakalah ngajedog di imah, emung masantren si buku game online. Arek kumaha nasib anak bangsa nu ayeuna, tara sakola belajar tara kabayang bodona. Akibatna perelila budak sifat da bareda loba ku pamenta, ngajak kalah ngadoja loba meakeun kuota. Oh, lampah budak marusingkeun cenah ngahesekeun buan teu dipasantrenkeun, gaya sok diharelakeun, pangarti sekala dipanderikeun.